Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ieu materi anu baris dipedar ngeunaan panata acara neraskeun anu minggon kamari teu acan ditepikeun. Tujuan pembelajaranna dipiharep hidep tiasa ngawasa kana bagian-bagian MC, hal naon we nu kedah diperhatoskeun saupami jadi MC. Nah, sapertos anu atos dibahas minggon kamari panata acara teh proses mimpin acara ti awal dugikeun ka akhir. Nah, ayeuna urang ngabahas bagian-bagian teks panata acara. Aya naon bae? Mangga diperhatoskeun. Bagian-bagian anu aya dina teks panata acara anu kahiji nyaeta salam bubuka. Naon wae salam bubuka teh? Salam bubuka teh nyaeta nu aya dina bagian awal sapertos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anu kadua nyaeta bubuka. Bagian bubuka dina MC nyaeta nyapa. Misalkeun acara urang ayana di sakola, berarti nyapa nu kahiji nyaeta ka Bapak Kepala Sakola. Kecepana misalkeun kieu, anu dipika hormat Bapak Kepala Sakola SMP Negeri 2 Talaga. Nah, eta teh disebatna nyapa. Anu kadua bagian bubuka keneh nyaeta puji syukur. Biasana kakecapana langkung ti payun sumangga urang nyanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina danget ieu urang sadaya tiasa ngempel ngariung di ieu patempatan. Nah, saatos puji syukur biasana diteraskeun ku sholawat. Kecapana sholawat sinareng salam mugia didugikeun ka junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka jalmi-jalmi anu tumut ka mantenna. Nah, saatosna sholawat biasana sok disebatkeun temana. Salajengna simkuring ngahaturkeun nuhun ka Bapa miwah Ibu kali hadirin sadayana anu parantos keresa rurupaheun kana ieu acara. Nyaeta acara paturai tineung sareng pangjurung dunga ka para siswa anu parantos lulus ti ieu sakola. Pamugi ieu acara teh aya ridho sareng kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anu terakhir dina bagian bubuka teh nyaeta nyebatkeun runtuyan acara. Misalkeun aya 10 acara. Nah, ku panata acara teh disebatkeun nu 10 eta ti awal dugikeun ka akhir. Nah, salajengna ayeuna bagian katilu nyaeta bagian inti. Tadi kan atos disebatkeun runtuyan acarana. Ayeuna kantun ngalaksanakeun naon anu disebatkeun dina runtuyan acara tadi. Biasana langsung ditemaku supados teu nyangkolong kana waktos hayu urang buka ieu acara ku maos basmalah sasarangan bismillahirrohmanirrohim. Nah, ayeuna lanjengkeun deui. Misal, acara salajengna nyaeta maos ayat suci Al-Qur'an ku saderek dinda sareng sari tilawahna ku saderek dila sumangga dihaturanan. Nah, upami atos beres kedah ditema ku ucapan panuhun. Hatur nuhun ka saderek dinda sareng dila anu parantos maoskeun ayat suci Al-Qur'an sareng sari tilawahna mugia urang sadaya kenging barokah ti mantenna. Amin. Nah, jadi ulah hilap upami atos beres acara kedah ngahaturkeun nuhun. Salajengna nyaeta bagian panutup. Dina bagian panutup kedah aya panuhun oge sanduk-sanduk menta dihampura. Kekecapana para wargi sadayana alhamdulillah sadayana runtuyan acara parantos kahaturkeun kalawan lulus banglus. Upami teh amah seueur kakirangana sareng kirang nyugemakeun dina prak-prakanana atas nami panata calagara simkuring neda dihapunten. Hatur nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngarojong kana ieu acara. Hapunten upami parantos ngabarubahkeun sumangga urang pungkas bae ieu acara ku sami-sami ngucapkeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eta mangrupa bagian-bagian anu kedah aya dina teks panata acara. Salajengna urang
ngajengkeun kanu hal naon wae nu kedah diperhatoskeun nalika jadi MC. Nah, hal nu kedah diperhatoskeun nalika jadi MC nyaeta nu kahiji volume suara. Volume suara urang kedah pedas atawa lantang kedah jelas, teu kenging haharewosan, kena moal kadangueun, teu kenging oge gogorowokan, da henteu sopan. Nah, anu kadua nyaeta lentong atawa intonasi. Janten teu kenging neregteg wae, misal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teu kenging kitu. Lentongna kedah diperhatoskeun. Anu katilu nyaeta rengkuh. Ai rengkuh teh gerak awak misal dina nalika nyapa. Tah kedah bari ditinggal jalmina, aya saha wae jalmina. Misal anu dipika hormat Bapak Kepala Sekolah. Nah, tinggal jalmina bari ngangguk eta teh disebutna rengkuh. Anu kaopat nyaeta pasemon. Upami pasemon mah raut wajah urang upami nuju nga-MC-an, usahakeun raut wajah urang teh sing ramah, marahmai, sok sanaos dina hate nuju ceurik sedih, tetep pasemon urang dina nga-MC-an mah ulah nunjukkeun sedih, tetep kedah ramah, kedah marahmai. Nah, anu kaopat miboga rasa humor. Dina nga-MC-an urang kedah miboga rasa humor supados acarana henteu monoton. Anu kalima mibanda pangaweruh. Nah, dina nga-MC-an kedah mibanda pangaweruh anu jembar supaya urang bisa ngaitkeun acara kana tema-tema anu ditepikeun. Nah, anu terakhir nyaeta ngareka basa. Jadi upami urang nga-MC-an kedah tiasa ngareka basa. Contona, alhamdulillah urang tiasa ngariung mumpulung patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. Nah, eta mangrupa hal anu kedah diperhatoskeun nalika jadi MC. Sakitu pedaran MC dinten ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadaya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.